anu dipicinta akan cece uleman anu parantos sumping di ieu acara. Langkung ti payun nepangkeun simkuring pun keke Damas angkatan 898 dina dengan ieu kapapancangan janten pangatur salagara ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan akan cece dina acara silaturahim ka Damas Bandung Raya munggah mapag Ramadan. Akan cece nu kusim kuring dibihon maaf hincak kana acara kahiji nyaeta maoskeun ayat suci Al-Qur'an anu baris didugikeun ku Ce Resti Fitriani mahasiswi Unisa semester 2 sareng sari tilawah ku Ce Darul Henah mahasiswi Unisa semester 4. Faktos dihaturanna. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiquna fid dunya ta'amun miskin faman tatawa'a khairan fahum khairullah wa aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpuling ngadawili pada aku bahasa Sunda wae. Lagi urang kadamas. Simpuling buku bahasa Sunda anu saluyu sareng kapercantenan simpuling yaitu Islam. Anu sanes Islam maka masing-masing berdasarkan kepercayaannya. Anu sanesna biasa ngaminkeun wae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Simpuring kalayan sadayana di Kadamas Bandung Raya khususna sareng sadayana Kadamas nedaka anjeun ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Dipasian aman, selamat, lancar, barokah, sehat walafiat, tur luas rezeki lahir batin dunia akhirat. Ya Allah.
sekretaris margi Kang Salim kantos nelpon kasimpuling kerjasa sumpi dina dana ieu anu dihormat reng-rengan para ini sepuh dilance dia aya Kang Nina, Kang Sujana, Kang Ganjar, Kang Husen, Maman Wangsa Maja, Kang Ubun, Kang Hendy, Kang Oca, Kang Tom, oge Akang Cece anu terbiasa kesempatan hiji-hiji. Oge para pengurus Damas Kusir aya Kang Yudi Kadamas Kota Bandung sareng Kadamas Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan dosa rumpi. Urang panjatkeun bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dinaringkeun ieu urang tiasa mungkul pamrok jongo. Shalawat wa salam mugi salamina ku Allah dipasih.